Payun mangga urang panjatkeun puja senareng puji kahdirat lillahi rabbi shalawat miwassalam mulia kalimpakeun ka baginda alam yakni habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluarga nabi ahlul bait para sahabat para sholihin Aituna ka umat Kanjeng Nabi anu mudah-mudahan urang sadayana ku wasilahna ahli pangaosan, wasilahna ahli kasayan, wasilahna ahli sholawat urang sadayana kaangkeun nyata umat nu pengen syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan harapan orang sadayana janten ahli pangaosan teh kana saukur kaya kumaha nya pama ai ka puji mah jauh da naon atuh pujieunna jadi ahli madrasah mah anu kadang-kadang dilebetna oge saaralit dayana naon akhirat udagna hoream oge dilawan kata di nama orang sedayana ya sejak masih kena gaduh kesempatan gaduh iswa urangnya gaduh rasa sehat urang diange ieu kana kasayan kange kewajiban urang sedayana nyata dina nalika thalabul ilmi. Alhamdulillah urang sedayana semkuring geus saresna mah rada kirang sehat kedua dinten ka sakola nya nuju museum mama hadir cenah hampir ayeuna bade menghadapi 17 Agustus ya bunya paluasan apa anu sabaraha tahun ayeuna teh merdeka teh 77 nya teh karasa 70 terus merdeka urang terus merdeka hanya merdeka nama merdeka tapi kekeh da urang kedah syukurannya ayeuna kieu lah lamun urang hoyong keuna kana syukur mah urang kedah ningali teh ka handap ayeuna bayangkeun lamun urang hirupna di Palestina moal nu sakola ge bakal ringrang da masih kena kadangu dentuman meriam ras sorak pestol, sorak bedil tong di Palestina atau di Palestina nama tiga baheula ieu nu anyar di non Ukraina jeung di non cenah nu rame teh perang teh di Rusia ayeuna teh ketika harga naik teh gara-gara perang gitu nya sok bayangkeun urang di Indonesia tinggal nikmatna padahal baheula para pejuangnya ngibarkeun darah bendera ke ku darah ngalawan Belanda sok ditingali dina sejarah anu pangwani-wanina mada umat Islam anu pangwani-wanina berjuang mada umat Islam seueur para kiai, seueur para santri, seueur para pejuang santri jadi tentara lantaran naon udah geuna hari Islam mah udah geuna teh naon cik moal mati konyol tapi mati syahid gaduh keyakinan ngabela negara mah insyaallah mati kurang kesyukurannya, kurang mah tinggal cicing, tinggal enak nak, tinggal narima bersih nak. Mantap kurang tetap kedah syukuranna kunaon atuh? Atuh syukuranna teu ulah euforia hungkul ngarayakeun 17 Agustus
Aya hiburan dangdutan mah aya nya tanda judul nama tanda syukur katanya perlombaan cina ya teu naon kitu ge tapi kudah dibaring ku syukur ku amal-amal sae urang syukuran lantaran bisi kieu ya konsepna syukur mapan kieu nya la azidanakum bakal nambah-nambahan lamun urang seueur nyukuran kemerdekaan bakal ditambah-tambahkeun nikmat kemerdekaan. Tapi sabalikna mun urang teu loba syukuran suatu saat bisa wae urang perang deui. Nauzubillahi min zalik. Mantap sok aya geus zaman geus tere perang katilu itu katilu kumaha mun urang kitu. Urang geus moal bisa meureun. Mantap ulah hiporia ku hiburan hungkul dina 17 Agustus teh seueurkeun amal nya. Urang syukuran hadiah tah dan meureun leluhur urang mah pejuangnya tak urang syukuran hadiahan ieu wah pokona tingkatkeun amal bisi urang teu nyukuran nikmat kemerdekaan dibalikeun ku Allah kumaha lamun Indonesia kaos baheula nauzubillahi min zalik ya mun sakitu teh sim kuring ngapunten muka suhun da ieu mah ala kadarna mudah-mudahan khusus nama manfaatkan diri abdi pribadinya dari teh hari apa sorage kieu kene ngaduh sugan we wasilahna ngawas pangdoakeun ka sadayana mangos sing damang ya ieu teh karaos ya damang ose tukang ningali komputer jeung ieu teh mata teh asa cangkel hoyong doakeun ku sadayana sing damang ya sapertos bihara-biharina komo sok baca kitab kuno sok rada uli mantak ya Allah nikmat panon teh ya Allah ulah sampai ka dicanak ya abdi mun teu tiasa ningal teh saya mah moal tiasa ngaos beureun ya Allah kitu mantak doakeun sing damang sapertos bihara-biharinya sadayana sing damang mamah beureun sing damang salabada kasenangnya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.